Sangeunahna we ngawulungkeun sampah teh di hulu, nyangkutna di dieu di hilir sagala rupa sampah sagala rupa aya. Ulah boro-boro ning walungan badag walungan leutik ogenan pinuh ku sampah. Padahal mah masing-masing duruk we sampah mah. Teu perlu teng dibalang-balangkeun ka walungan, bro. Isuk-isuk keneh remis geus aya PR pekerjaan rumah tukangeun imah kudu diberesan segala rupana. Ti mimiti cai walungan anu mapat ku segala rupa babala. Indah alam priangan, bro. Sampah numpuk di walungan kapalidkeun ti hulu. Asa ngeunahna pisan ngalung-ngalungkeun sampah ari keur waktuna hujan. Ngarambang kabeh dibungkusan sakeresek angkleng-angklengan dina walungan. Piraku sagala rupana kudu bapeja ka Pak Gubernur. Kang Dedi, yeuh Kang Dedi, yeuh Kang Dedi, yeuh Kang Dedi. Yeuh Kang Dedi sampah, yeuh Kang Dedi sampah, yeuh Kang Dedi sampah. Taek-taekeun Pak. Terus taek-taekeun, duh. Sangeunahna pisan ngawurkeun eta teh. Taekeun suang dibakar di luhur. Sangeunahna pisan yang ngalung-ngalungkeun sampah di kulon. Di mapetanana di dieu jadikeun banjir, asup ka Citanduy. Asup ka Citanduy jadi masalah deh di Leuwi Keris. Di bendungna ku saya teh. Oh, Magol. Taekeun ka luhur, Pak. Taekeun ka luhur teh ka kos-kos ge. Engke dibakar di luhur. Takanieu heula. Sangeunahna pisan jadi bencana jeung batur. Yang urangan bencana. Padahal ngabersihan bangsa jukut-jukut tuh montong dibalangkeun kana ieu deui. Unggulkeun di sisi engke geus garing dibakar. Bangsa runtah-runtah saenakna pisan. Merdeka teh hirup teh merdeka pisan. Sok urang anu eta kalapa deui. Taekeun ka luhur. Sukana jadi. Alungkeun ka luhur meh jadi, Pak. Alungkeun ka luhur. Kalapa. Tingkat kesadaranana hese numbuhkeun kesadaran teh. 100 tahun deui gitu tingkat kesadaran teh maha sadar. Wah, datang di nu anyar. Datang di nu anyarnya. Heeh. Bencana tadi diciptakeun ku manusia-manusia keneh nya. Nu sangeunahna. Lain ku sasaha-sasaha teuing ku manusia-manusia keneh. Engke diawurkeun ka ditu ka luhur Pak, engke disuang dibakar terus di luhur mah garing. Da ieu jajalaneun motor. Motor liwat mah dijejak deui asup deui ka dieu jadi gawe deui. Alasan Bapak teu damal? Segala rupa material aya. Sendal butut, Starpom, segala rupa aya. Tah, paragi pengiriman paket segala rupa aya. Cangkang aqua botol, aqua biasa, aqua gelas. Parah, bro. Badogot cau segala rupa dialung-alungkeun ka walungan leutik. Menat jadi bencana. Bencana diciptakeun ku manusia-manusia keneh, bro. Masyarakat hulu kurang sadar.
jadi beban jang masyarakat hilir. Anyat jang bendung walungan Citanduy ogenan bro. Anu hajat segala rupa dialung-alungkeun meureun ka dieu. Geus jadi bencana silih salahkeun. Disalahkeun ya. Silih salahkeun. Ya anu salah aing nu bener. Neangan kebenaran. Parobot bebeneran. Silih tuding silih salahkeun. Geus jadi bencana mah. Perlu kesadaran 100 tahunan deui tah. Botol sagala rupa daratang deui nu alalanyar. Di hulu nepi ka hilir daratang asup ka Citanduy. Bermasalah di Citanduy. Sok bereskeun Pak. Nepi ka anak babi pemper kolot dibalang-balangkeun ka walungan. Haduh, sagala rupa gegeuleuh. Rurujit kabehanana asup kabehanana ka walungan leutik. Parah bro, parah bro. Kayak tadi pempar deui tadi kan pempar. Tah ieu anak babi deui ya, huluna anak babi pempar. Edan. Oh ya. Sok suang dibakar sinagaring heula di dinya. Kumpulkan di dinya suang dibakar saeutik-saeutik. Ieu anak babi tah pempar kolot balang-balangkeun ka walungan. Micen gegeuleuh segala rupa. Sabaruk batur henteu geuleuh. Ieu anak babi sabaraha hiji deui yeuh. Angkat. Suang didurukan kabehana sugan jadi kumuk. Kumpulkeun dina hiji tempat dia. Ke suang dibakar. Dina garing heula geus dibakar.